Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Anas radhiyallahu an, lama khalaqallahu ta'ala arda, dina nalika Allah nyiptakeun bumi, ya taharokata eta bumi teh tedaikeun cicing, hartina teu saimbang, galeong ka ditu galeong ka dieu. Khalaqallahu ta'ala jibal, mangka Allah ngadamel gunung, paradaha alaiha, tuluy neuneun eta gunung kana eta bumi, diteuneun eta gunung kana eta bumi, pastaqarat sehingga eta bumi teh cicing, hartina saimbang. Fata'ajaba, ningali kana eta kajadian, malaikat teh kaget. Tuluy naros malaikat, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minal jibal, naha aya anu leuwih banget tibatan gunung. Tuluy timbalan Allah Ta'ala, qala al hadid, aya nyaeta nu leuwih banget tibatan gunung nyaeta besi. Terus naroskeun deui eta malaikat, ya Rabb, hal min khalqika asyadu syai'un minal hadid, naha aya anu leuwih banget tibatan besi. Maka timbalan Allah Ta'ala, qala annar, aya nyaeta seuneu. Tuluy naroskeun deui eta malaikat, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minan nar, naha aya nu leuwih banget tibatan seuneu. Maka timbalan Allah Ta'ala, qala al ma'u, aya nyaeta cai. Teras naroskeun deui eta malaikat, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minal ma'un, naha aya nu leuwih banget tibatan cai. Maka timbalan Allah Ta'ala, aya nyaeta angin. Tuluy eta malaikat naros deui, ya Rabb, hal min khalqika asyadu syai'un minar rihun, naha aya nu leuwih banget tibatan angin. Maka timbalan Allah Ta'ala, qala ibnu Adam yatasodaqo bisodaqoti biyamini yukhifiha an simalihi, aya nyaeta anu leuwih banget ti eta kabeh, tina bumi, tina gunung, tina besi, seuneu, cai, angin, anu leuwih dahsyat tina eta makhluk eta kabeh nyaeta anak incu Adam anu sodaqoh ku panangan katuhu jeung nyumputkeun panangan anu kenca. Nganung harti nyaeta jalma anu sodaqoh teu hayang kanyahoan ku batur. Jadi sodaqoh anu terang-terangan jeung sodaqoh anu nyamarkeun, anu teu hayang kanyahoan ku batur, eta leuwih alus keneh nyamarkeun. Lain nganung harti anu terang-terangan goreng lain, anu terang-terangan sae anu nyamarkeun eta leuwih sae. Sabab disaumpamakeun kieu, ari Mang Ujang eta jalma loba duitna, usahana maju, hartana loba,
sedengkeun baturna Mang Udin masakat kana harta miskin sarba kakurangan. Ari nu ngaranna babaturan tetega ka babaturan unggal poe sok masihan. Nya alhamdulillah sakali dua kali mah, tapi lami-lami mah Mang Udin teh isineun. Sabab memang na kitu kan lamun urang nyaho anu sok masihan ka urang teh si anu umpama teh mah urang teh di pasien teh unggal poe dibere we. Tah urang teh bakal ngarasa era dibere wae teh. Lamun lengoh mah, tapi lamun boga anak rabi kadang kala era ku anak rabina. Gitu. Tah jadi lebah dieu kasimpulanana sae keneh nyamarkeun dibanding terang-terangan. Terang-terangan sae eta nyamarkeun leuwih sae. Sabab dawan Allah Ta'ala wa in tuhfuha wa tuhtuhal fuqara fa huwa khairul lakum, maka ari nyamarkeun dina masihan sedekah ka fuqara eta nyamarkeun leuwih utama pikeun anjeun. Jadi barang bere teh ulah hayang kanyawan ku batur. Lamun seandainya orang nyumbang ka masjid ti hamba Allah we entong disebutkeun ti si Pulan bin Pulan, lamun hayang menang ganjaran anu luar biasa model tadi anu dicaritakeun. Tetapi sok sanajan memang dicarioskeun ge eta sae ngan leuwih sae nyamarkeun. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dikala urang gaduh milik rezeki, di paparinan milik rezeki anu berlebih atawa teu kudu berlebih urang hayang berbagi mah, nya lamun hayang teh mah meunang fadilah kautamaan mah urang teu perlu hayang kanyawan ku batur. Cek bahasa Sunda mah nyeleksek we barang bere teh gitu. Atawa lamun misalnya ka majlis, ka masjid, cukup ti hamba Allah gitu. Tah mudah-mudahan hadirin kaum muslimat anu bieu diaoskeun aya manfaatna dina lain waktos urang sambung deui dina bab ieu. Wallahu a'lam bishawab. Moga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.